cenah mah si Dila moal balik deui ek tetep di Australia. Wah, maknya moal aya nu matak darah tinggian deui atuh. Nya, tapi kadang-kadang justru si Sopa nu matak darah tinggi teh. Nya, bener. Yuk ayeuna mah urang nyamper si Sopa. Nam atuh. Sopa orang ameng. Sopa. Kemana Sopa? Rek kabur. Kabur ka mana? Kunaon make kabur? Keheul atuh da minta duit teh dibere. Ulah Sopa karunya kakolot. Nya, istighfar maneh teh. Ah, urang mah geus buleud kabur. Nah kadinya. Sopa, kadieu keluar heula. Kadieu. Rek naon deui? Maneh teh kabur kadieu? Nya, kunaon kitu? Kehe dahanas urang nyarek. Atuh lain ge kabur, jarak setengah lengkah mah Sopa.